Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi maqalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibayun ayo orang babarengan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas masihan mangpirang-pirang kenikmatan kaurang terutama nikmat iman senarang Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna wengi Jumat kurang masih alangkahkeun dua sampean urang di imah masing-masing nyatana ke majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolak ulama. Salawat beserta salamna kamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dailap ka para keluargana, para sahabatna, tegakantun ka urang selaku umatna. Anu pang mudah-mudahan urang sadayana kenging sapa'atil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zillun ala ra'sihi yaumal qiyamati. Sineruseun hanca anu katunda nyaeta cariosan Kanjeng Nabi dina masalah as-sholatu mardatur rabbi. Dina masalah masih berkaitan jeung salat, di mana salat eta sangat diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nan ye ngajalankeun atanapi ngalaksanakeun salat 5 waktu teh nyaeta bisa non ye bisa ngajadikeun ke urang dina poe kiamat eta zillun ala ra'sihi yaumal qiyamah. Salat eta bakal dijadikeun ku Gusti Allah, dijadikeun naon? Dijadikeun iiuh. Dijadikeun ya istilahna pengaman dina masalah panas, bisa ngajaga panas. Bisa ngajadikeun tiis ka anu ka eta jelema anu ngalaksanakeun ibadah salat. Sebab naon ketika urang engke jaga ning pageto poe kiamat eta mata poe sangat naon ye sangat deukeut jasa jeung urang. Bahkan sabaraha tombak eta mata poe. Kira-kira jarak mata poe ka urang sabaraha tumbak? Sajengkal apa satumbak? Sangat deket eta mata poe. Ulah-ulah deket mata poe di misalna naon ye satumbak atawa naon ye sameter umpama mata poe. Antara mata poe jeung urang jarakna sakitu. Atau bisa kabeulem wal urang kabeulem bisa leeh kuari bayi kuari. Waduh, asal normal bayi kuari jelema geus kabeh geus sering susab sosop nyiaran naon? Nyiaran anu tiis. Cuman kadang-kadang ari ibu-ibu mah nyiaran utiis nate sabari mamawa sambel. Ya. Sabari mamawa sambel cenah supaya nani supaya cengar atau lain niis we lain. Hayang naon? Hayang bari metis nyiaran petise. Niis yuk niis tukang pendangkal buah si goreng nyana nyaho bahwa anu negeri pake niis eta buahna loba bisaan gitunya. Jadi salat urang bakal ngajadikeun naon ye? Bakal ngajadikeun titiis ka urang aub-aub jek bahasa Jawa na teh mah hari aub-aub naon hahalang urang. Engke dina poe kiamat dina masalah naon? Dina ala roksihi di dina ge di atas sirah urang di luhureun sirah urang batur masing koceak dina poe kiamat. Ribut panas ribut para ranas kabeh. Wajar jam mata poe aya nu naon ya aya nu ngatakeun sajengkal aya nu ngatakeun nyatana satumbak. Ulah-ulah sajengkal satumbak pokona geus sanajan ribuan meter ge kuari geus karasa panasna. Saketika eta poe kiamat datang, ari nu tukang salat mah santai bae. Gitunya. Ari nu tukang salat mah
teu gimir-gimir teu sieun-sieun ku sebab naon nya mah teu ngarasakeun nyatana kapanasan naon sababna tuh aya nu ngajaga aya nu ngaraksa manehna mah batur masing koceak sing gedebeg nyatana kapanasan ari manehna mah naon santai bae jaeta diraksa ku salatna untung teu tukang salat untung insyaallah sanajan salat urang sanajan naon ya sanajan misalnya ilmu encan sampurna ge nu penting niatan di hati urang tanamkeun katakwaan urang ka Gusti Allah ya Allah sanajan kula ieu ilmu kula encan sakumaha tapi hate kula ieu ulah dibere sampai ninggalkeun salat lima waktu osok urang ngadoa kitu osok loknya jadi mudah-mudahan lah ku ayana urang daek gagabungan di majelis salim ku ayana urang daek nyatana kumpul bermasyarakat jeung nan ya masyarakat setempat lingkungan setempat ku ayana urang gagabungan kieu insyaallah urang nan ya ngajadikeun timbul ka diri urang nyaeta timbulna hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sababna ari ku ari mah hidayah ulah ditungguan. Nangguan hidayah mah kesel. Lah dana aing mah ngaji kumah menang hidayah bae. Lah aing macana salat kumah menang hidayah bae. Bingung ora datang ka kolot nangguan hidayah bae. Kesel. Jadi ku ari mah hidayah eta kudu dijemput. Kudu dipancing ku urang. Batur manggeus malulai misalnya geus mulai kumaha geus mulai datang daek ka majelis taklim daek ngalaksanakeun salat janggeus ngalaksanakeun salat daek urang ngalaksanakeun berjamaah di musola di masjid umpama lamun teu dipaksakeun tah kira-kira urang dina masalah sakabeh ibadah ge lamun teu dipaksakeun sanget teu sanget mantek urang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang ngan ya ditambah ku Gusti Allah ditambah naon ditambah katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah eta hari nu tukang salat mah kaistimewaan nangke dina poe kiamat bakal diraksa di luhureun sirahna dina naon nya dina hawa naon ya panas segala naon geus macam-macam diraksa ku salat okos urang naon ya hujan umpama supaya ulah kahujanan urang mamawa payung ajagan urang teh tah ajagaan urang payung teu sakumaha tapi eta bisa ngajaga lain hartina ieu payung nyegah kana hujan lain maksudna urang ulah sampai kena cai hujan mah ya hujan mah hujan terus lain hartina ngajaga cai hujan itunya lain ngajagaan ulah mere hujan lain ngajaga di cai hujan ulah mere kena awak urang tebedana kitu salat bisa ngajaga ngaraksa dina non ieu dina panasna terik mata poe engke dina poe kiamat dijagaan ku salat urang ayana di mana eta salat urang ala ra'sihi yaumal kiamah kayak ayana di luhureun sirah urang salat ngajaga dina terik dina panasna mata poe watajun ala ra'sihi saterusna salat bakal dijadikeun ku Gusti Allah nyaeta tajun hiji mahkota ala ra'sihi di atas sirahna eta hiji jelema anu ngalaksanakeun ibadah salat
Ari jalema tukang salat mangke aya mahkotaan. Aya ciri-ciri dibere mahkota ku Gusti Allah. Jadi engke kanyawan jalema lamun eueuh mahkotaan berarti eta tilok salat. Lamun engke eta jalema aya mahkotaan cirina ciri-ciri jalema tukang salat. Dina mahkota ya biartian mahkota lamun orang ayeuna kene dihartikeun ku urang mahkota eta ngaran-ngaran make mahkota kira-kira jelema handap teh jelema luhur. Kira-kira jelema anu biasa teh jelema anu luar biasa anu make mahkota. Luar biasa. Berarti beda antara jelema anu teu make mahkota jeung anu nu make mahkota eta beda. Cirina kieu urang. Ieu mah keur kahirupan urang bae. Jelema anu tukang salat jeung anu tilok salat. Bedakeun ku urang, ieu mah keur di dunya urang. Bedakeun jelema anu sok salat jeung nu tilok salat, cirina beda. Bedana ari nu tukang salat mah cahayaan, aya cahaya. Aya naon ya, lamun cek bahasa kuari mah aya aura. Bener teh. Ari nu tukang salat mah kajelena lain deui. Sanajan eta jelema biasa bae kajelena resep. Kajelena sanajan jelema eta biasa bae kajelena bersih. Sanajan eta jelema biasa bae kumasih dipika resep ku jelema. Sanajan eta jelema biasa bae tapi ketika eta jelema ngomong wibawa. Sanajan eta jelema biasa bae tapi ketika nanya ketika ngobrol jeung nu sejen teh nyana teh dihartikeun. Dibedakeun ku Gusti Allah anu tukang salat jeung nu henteu mah. Itunya dibedakeun coba nu henteu salat. Henteu salat mana pan ieu kajelena mah jelema kulitna koneng bersih tapi kajelena kucel. Kucel, dekil gitunya. Eta bedana jelema teu daek salat. Atuh karasa ya ku urang lah. Karasa ku urang Weja sekolah tilok salat cenah emang ge kamandi ge sararangeuh kita. Ya kamanggi tilok non ya tilok tepat waktu main deui isuk-isuk kadang-kadang jam 11:30 karak mandi. Tilok salat ya. Aju mandi asar kadang-kadang jam 8:30 puting mandi sore. Ya itu tilok salat dia aing mah geus kumaha jeung aing bae mandi. Ya, atuh wajar awakna ge beda kos batur mah beurang keneh geus bararesi, geus sarareungit. Ari salaki urang manu tilok salat eta hapeuk. Nya di degetan ku urang bau mata poe. Kakak hangit amat sih. Atuh pan aing can mandi. Ya. Bararaunan teh. Pomoy ya misalnya ya orang tukang ngangon bebek. Sok mandi tilok ke tukang bebek. Ulah mah bebek be digiring. Bebek be digiring-giring umpama titah mandi mudag-udag jai nu boga nama teu daek mandi atuh bebek na pandian nya atuh jelema ge mandi tangari bebek pandian ku urang mandina wayah zohor tas dohor misalnya mandi salat zohor dahar geus nah kemana kakak nah itu aing nyelep bebek deui geus ulin jeung bebek. Tah didinya nyatana tajun ala rosihi
ngajadikeun Gusti Allah ka jelema anu tukang salat mah bakal dibere ku Gusti Allah tajun ala ra'sihi, bakal dibere mahkota. Mahkotana di dunia kumaha di dunia kene geus dibedakeun ku Gusti Allah mah. Jelema nu tukang salat mah dibedakeun ku Gusti Allah, ulah disangka eta nu tukang salat misalnya milikan ji. Leuwih-leuwih nu tukang salat milikna teu eureun kecuali anu karak non ya, anu karak ngamimitian salat karak ge 3 poe setengah. Karak 3 poe setengah we aing jak kerencan ngalaksanakeun salat mah sia usaha aing lah lancar. Usaha ge asal ngaloyok ka dieu ge meunangan duit bae cek Mang Udin teh. Kunaon aing barang kuari salat ieu ngalaksanakeun salat hareureut. Mararacet usaha. Anu kitu aya. Atuh ulah sok mongsang mangsing kitu. Sebab kabeh ge moal instan moal. Kabeh ge pasti aya naon? Aya ujian, aya cobaan. Tu ustad mah misalnya para ustad geus tahunan ti budak misalnya belajar ngalaksanakeun salat 5 waktu. Dibere ujian ku Gusti Allah, dibere cobaan ku Gusti Allah, henteu tilok loba naon. Tilok loba istilahna komplain tilok, atuh geus bae. Ya. Hari urang mah salat karak 3 poe setengah bae geus aju naon bae. Geus aju komplain bae lu, Gusti berarti Gusti teh naon ya jak urang teh. Sentimen ka kula mah ya. Ya. Batur mah jalo usahana dilalancarkeun kula barang adeukeutan umpamanan ya. Daek ngalaksanakeun salat 5 waktu kula ieu ka usaha mararace. Ulah boga tujuan gitu. Tetap orang jalankan sholat 5 waktu, masalah usaha insyaallah ngaranna ge usaha aya keur naek aya turun. Keur naekna urang ulah seseurian babarakatakan, keur turunna ulah ceurik guguluntungan ulah. Nya nu sedang-sedang bae keur diangkat derajat urang alhamdulillah. Nya lamun keur diturunkeun derajatna alhamdulillah, sebab naon anu bisa naik jeung nurunkeun derajat hiji manusia nyatana teu aya deui salian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuman didinya urang kudu naon, kudu misalnya ngoreksi diri sorangan. Ngoreksina kumaha ieu ku ayana ieu usaha aing tadina lancar ieu bisa teu lancar kieu aya panyakit naonna. Koreksi ku urang seutik-seutik anu aya di awak urang. Perjalanan usaha urang kumaha itunya. Sebab moal aya naon? Moal aya haseup lamun eueuh naon? Seni itu kan. Jadi orang misalnya taliti sababiahna naon orang gitunya. Jadi lamun orang taliti itu koreksi diri orang, insyaallah orang diangkat jeung diturunkeunana martabat orang, derajat orang, nyatana orang teu kaget deui. Dibalikeun deui ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara jeung Kanjeng Nabi walibasun ala badanihi, jeung salat teh nyaeta hiji pakaian ala badanihi, pakaian pikeun naon, pikeun awak urang kumaha jalema can pantes parigel lamun can awakna ngalaksanakeun salat
salat 5 waktu sanajan eta rupa hiji jelema kasep jasa can pantes jelema gelis jasa can kacan non ya katampona can pantes lamun can bari salat sebab naon etalah salat anu bakal manteskeun awak urang anu bakal naon ieu nyelametkeun awak urang mantak boga salaki can daek salat eta urang kudu ngelingkeun ka salaki urang ulah marentah ulah ka salaki mah ulah marentah ngelingkeun sebab lamun urang marentah ka salaki meunang teu ngelingkeun jeung marentah beda teu beda ulah kieu teh ya euy kakak geura ka masjid keur itu euy kakak geura ka mushola keur itu geura salat kakak ulah kitu sebab pamajikanan teu meunang marentah ka anu jadi salaki kecuali ngelingkeun jeung menta tuluy boga salaki nu tilok salat boga boga pamajikan kira-kira boga salaki anu can salat henteu lamun urang boga salaki can daekeun salat urang kieu bae omongna kakak kula poan ari kakak teh tahunan lahirna teh sabarahanya tahun lahir sabaraha pancen nanya umur atuh hayang nyaho bae misalna non ya kakang geus umur 62 tahun cek nyana teh nya cek bikangna kumaha aduh kakak eta masa tahun deui satahun deui teh mah kakak mana kakak geus batuk bae ari teuting geus rempan kula mah nyele kakak sebab ari kakak hees nanya kula masuk nyelekeun beungeut kakak bae nya eta sok ngarangsek nya mana batuk bae sok karunya nyele salaki umpama nya teh daek salat nya teh daek ngaji mana nan ya mana mandi ge jarang kula masokan ceurik leutik ya teh nyele kakak mana ari peuting batuk bae nu truk bae barang umur geus 62 tahun lere 62 tahun umur Kanjeng Nabi ge sabaraha cenah genep 3 sanu nyaos ya umur aing cek nya teh sampai 70 tahun 80 tahun sanajan umur 70 tahun 80 tahun ge kakak umpama ti mulai rumah tangga lamun dihitung-hitung kula kakak pernah ke masjid 3 kali lebaran doang eta ge atuh untuk unggal lebaran kadang-kadang sabaraha tahun sakari lebaran karak nan ya karak ke masjid itunya mantap cek bikangna alhamdulillah cenah kula mah boga salaki kabeneran samping aya 20 ge anyar melulu samping plastikan baik salaki kula mah alhamdulillah kula mah tilok meuli samping unggal tahun ge ya eta samping dimulai rumah tangga datang ka incuan eta can pernah dipake atuh wajar awet beda deui jeung urang jelema nu tukang salat mah umpama karek lebaran kamari dibelikeun ku pamajikanana nya wari karang geus deuk lebaran deui samping geus ala lajur segala kena paku segala rokok balolong samping gas jaunggal poe dipake ieu mau misalnya ya orang memakai samping bae loba teuing kongres atau enggeus nya kusuma loba teuing ngarokok samping KPG eueuh anu teu bolong
gitu nya tereh rusak. Hari iya maka beneran ceknya nanti salafi kula mah 20 ge weteu teh samping. Jadawek mah tilok naon. Tilok nyatana tilok dipake. Haja ditanya deh bikangna. Ari bibi sakebel rumah tangga eta melimukanna pernah sabaraha kali. Ya alhamdulillah sih pernah 2 kali geh ceknya nate ya. Harita menangah hutang di almarhum nyisane. Tahun sabaraha eta? Atuh kula ndek ngahutang deui ke cenah ka Haji Juher jakula ieu nu kula anyar keneh. Ieu tah anyar bae cenah di sambrang rumah tangga datang ka injuan mu kena eta 2 weuteuh bae atuh wajar jadi teudeun bae. Coba nu tukang salat satahun ge hayang kan? Hayang ganti. Model misalnya datang nu kena anu warna hejo kabeh. Anu warna misalnya warna naon non hidung kabeh nuruteun naon nuruteun nyatana kaluaran anyar ya kuari mah pasar aya di jero imah ieu bener teu pasar aya di jero imah teu kudu lelempangan ka pasar ka tempat pasarna kuari mah imah ngabogaan pasar kabeh asal ngetik bae asal ngetik baju daster langsung diantarkeun nya asal ngetik misalnya kuari mah hayang hakaneun ayam bakar langsung datang ngeunaheun teu ngeunaheun nu mantak nan ya alhamdulillah bikang kula mah teu bisaeun misalnya belanja kitu teu bisaeun nya tilok bikang kula mah tilok ari ibu-ibu nu sejen mah bola lancar komo misalnya kuari bikang namang pandi itu belanja bae ka jeleuna nya hampir unggal poe misalnya si paket datang ten saha ten mang pandi saha ibu itu apandi geus tinggal salakina benepakan tarang we atuh aing cenah menang seutik-seutik pan seutik asal balik isukan paket ulah sore-sore balikna beusing kaburu datang paket nya eta kitu taripuh dah lamun bikang nyaho ka belanja online gitu nya tapi alhamdulillah bikang kula mah teu tilok paling ge melalui anakna paling marentah ka anakna ya paling nyen mah tunjuk doang tetep anu ngurusin mah anakna seterusnya nyata salat eta pakaian pikeun awak urang pantes awak urang nyatana ku salat hayang diresepan ku jelema intina leuwih-leuwih hayang diresepan ku Gusti Allah nyatana urang kudu daek salat wasitrun bainahu wa bainana jeung salat eta saterusna jeung Kanjeng Nabi bakal nutupan antara eta jelema jeung antara seuneu neraka. Ari nu tukang salat mah sanajan bandul ge ka neraka moal panas moal naon. Anu tukang salat mah bandul ke jero neraka moal panas. Naon sababna? Sebab bakal diraksa ku salatna sitrun bainahu wa bainanna bakalan ya nutupan antara eta jelema anu daek salat nu ngalaksanakeun salat jeung seuneu neraka sosohorane
karak salat naon ya, karak salat sababaraha bulan bendek naon dok ngojai ka neraka ya kos aing ya aing wanian ngojai ka neraka. Ya aing mah tukang salat. Begitu bandul. Aduh langsung geheng. Langsung ajur awakna. Sebab naon? Salah ya. Aing cenah pan keur ieu ngaji cenah tukang salat mah teu ajur ku seuneu neraka, teu teurak ku seuneu neraka. Sing goreng urang salatna salat nu kumaha? Salat nu kumaha kadang-kadang salat dohor, asar teu. Salat maghrib, isya teu. Salat isya subuh teu wajar sanajan orang ngarasa tukang salat ge begitu naon ya. Sosohoranan hayang ngojahi ka neraka. Atuh ajur wal kuat. Sebab salat nage encan sampurna leuwih-leuwih salat orang disampurnakeunana ieu kudu make ilmuna sebab salat tanpa ilmuna henteu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu naon? Jadi sholawatan mah kula teh ibarat sapi munding sing aku sorangan. Kumaha shalawatan? Ibarat sapi munding teh salat teu make ilmu, teu make ilmuna salat mah salat tapi henteu manfaat, teu diterima ku Gusti Allah. Seterusna nyaeta dan ya wa qajjatun baina yadayir rabbi. Kesempela satik deui lah. Salat eta hiji pelanggaran, hiji tata genat, hiji non ya hiji patokan antara non ya dina kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kira-kira salat perintah jelema apa perintah presiden? Salat perintah jaro apa perintah presiden? Salat masing orang lain perintah presiden, lain perintah jaro. Langsung nyatana perintah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung wayana orang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan mah urang ieu bener-bener berat ngalaksanakeun salat 5 waktu anu jumlahna 50 teh. Ulah-ulah jana 50 5 waktu ge loba naon? Loba kasaleo bae, loba naon ya loba ditinggalkeun bae ku urang komo 50 waktu lamun can aya perjuangan Kanjeng Nabi ketika di Mi'rajkeun ku Gusti Allah atuh moal jadi 5 waktu. Nyatana jadi 50 waktu. Moal kaburu urusan kotok urang, moal kaburu urusan bebek urang, moal kaburu urang ngider roti bakar, moal kaburu. Ya eta salatna unggal waktu teh sapoe saeuting 50 waktu. Ya. Moal kaburu berangkat usaha ka Tangerang urang. Bener? Moal kaburu. Sanajan kitu ge urang alhamdulillah ayana perjuangan Kanjeng Nabi nyaeta nan ya tadina 50 waktu sampai jadi 5 waktu. Urang terusan satik deui nyaeta wasaqlun fil mizani wa jawazun ala sirati wa miftahun lil jannati. Terakhir nyaeta salat eta bakal ngajadikeun saklun fil mizani hiji naon ya hiji sesuatu anu bakal ngaberatkeun kana timbangan warung lah ya.
lain timbangan warung lain, timbangan amal. Salat bakal nyieun karena beratna timbangan nyaeta timbangan dina masalah kebagusan. Mata jelema anu teu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu mah ngaleang timbanganana. Beratna kakenca bae beratna. Jauh salatan ieu, tapi ketika eta aya salatan dina kahirupan urang, ketika eta engke poe kiamat dina naon ieu dina mizan atau napi timbangan amal eta salat bakar nyieun mandoyot ka amal kebagusan itunya untung teh untung ka anu daek ngalaksanakeun salat untung teh tah untung alhamdulillah wa jawazun ala sirati jeung bakal ngalewatkeun nyalametkeun dina jembatan siratal mustaqim pan dina hiji naon ieu dina hiji poe kiamat eta urang samemeh kana naon ieu menuju urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala bakal naon sanggeusna ditimbang urang bakal dititah ngajara rempat dina hiji jembatan di mana eta jembatan lain sagede tangkal kalapa lain sagede tangkal kalapa mangeunang bari lupat ge komo jembatan kos jembatan Jawaringan mah tungeunaheun ieu mah cek Kanjeng Nabi diibaratkeun jembatan siratal mustaqim eta lir ibarat nyatana buuk di belah 7 kumaha eta urang ngabayangkeunana kumaha eta urang naon ieu nyebrangna sing horeng jelema anu tukang salat mah teu gimir saeutik-eutik acan teu sieun saeutik-eutik acan sabab anu bakal nungtun anu bakal umpama ngaliwatkeun urang nyatana bakalna salat urang anu bakal ngajembatkeun terakhir wa miftahul lil jannati salat eta pembuka naon lil jannati nyatana surga hayang ka surga hayang apa hayang jasa moal aya nombong menditawan ka surga maka bege cuman ulah naon ya nini mah jeung aki-aki moal aya nu aya di surga surga henteu narima ka aki-aki jeung anu geus nini surga mah ka jelema anu ngora daekeunana ari nini mah nya mampu dicicingan ku nini bong aing mah cenah dicicingan ku aki-aki cek nini teh aing geus disukan moal ngaji deui aing geus moal salat moal ngaji ya surga cenah bungeun dicicingan ku nini dicicingan ku aki-aki bener surga mah bungeun dicicingan ku nini beusi ngompol bae dicicingan ku aki-aki kitu keneh beusi naon ya beusi ngompol bae sing horeng lain kitu tujuanana di surga mah kabeh ge dijadikeun deui ku Gusti Allah nyatana dingorakeun deui sanajan eta urang keur hirup dalam duniana alaman jadi aki-aki jeung nini eta sing horeng ketika jadi ahli surga mah eta judituna jadi perawan deui jadi geulis deui jadi kararencang deui nya
ketika asup ka surga mah urang jadi naon deui, jadi ngorak deui, jadi parawat deui, jadi bujangan deui. Jadi lamun urang nyaritakeun surga moal geus datang ka isuk. Sebab naon saha jelemana mun ditanya mamang hayang ka surga hayang. Anu tukang ngadu kotok ke ditanya misal hayang ka surga hayang. Misalnya anu tukang dagang na sok coklat cokot ke batur ge mamang hayang ka surga hayang. Gitunya. Aju misalnya ye jalema anu salat subuhna kaberangan bae hayang ka surga mang hayang. Nu salatna masih belang kene ditanya ka surga hayang hayang. Anu tilok ngaji ge ditanya mamang hayang ka surga atuh hayang lah ulah siap bae. Nya surga jeung nu ngaji doang atuh aing ge hayang. Ya, ketika ditanya surga jelema anu ibadah jeung nu teu ibadah kabeh ge hayang ka surga pancan nyararaho eta jelema can ararasup ka surga tapi ketika ngadenge ngaran surga kabeh ge hayang sebab naon surga eta geus bisa dibayangkeun tapi nan ya dibayangkeun ge mara'ainun ra'at wala uzunun sami'at teu bisa ditempo ku mata urang jadi tempok wari maksudna teu bisa disarwakeun naon kos dedengian urang ieu lagu ngeunah-ngeunah amat kos di surga bae teu bisa ieu anu ngaji ngeunaheun jasa kos di surga bae atawa ieu pemandangan gunung atawa laut ieu indah amat kos di surga bae teu bisa disarwakeun jeung indahna surga anu aya di alam dunia teu bisa. Jadi kumaha perakna bae urang jadi ahli surga. Mudah-mudahan urang kuayana naon ieu ngadegetan ka Gusti Allah. Ajalan dan perintah Allah ulang dijadikan ku Gusti Allah nyatana ahli surga sanajan salatna masih belang-belang sanajan salat subuhna urang maka berangan bae tetep Gusti kula menta hayang diasupkeun ka surga. Sia cenah teu izin sia tilok salat subuh hayang surga teu kula mah teu izin teu naon. Ya kula mah nan ya hees teu salat subuh ge kaberangan eueuh anu ngahudangkeun. Ya dasar apa sih mah beuki hees eta onamat geus kebiasaan kula teu daek salat subuh kula mah geus biasa. Ulah dibiasakeun. Ulah dibiasakeun. Tetep niatan di hati orang sanajan orang jelema biasa, jelema awam, jelema kurang dina masalah ilmu agama, tetepkeun di hati orang, katakwaan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitunya. Mungkin hanya ialah pangaosan orang. Mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon anu diaji ku urang bebarengan dijadikan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang dijadikan ahli ibadah. Urang leuwina nyuhunkeun dihampura hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.